Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun wadal Pak Mungkas bagian ke-14-nya. Ya karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Wanci haneut moyan harita kacaritakeun heui maicih ocah jeung anakna ting lalenghoy lempang bari tepuguh dijugjug ti saprak diusir ku Nyi Odah manehna geus tepuguh diudumukna di mana peuting tadi sore peuting tadi oge sarena di musola nya sabot keur lempang kitu. Ngadadak jangpian anak na ocah karek umur 6 tahun teh ngarenghik ceurik nunjuk ka Mang Dani tukang cilok nuker nagen di sisi jalan. Budak ceurik teu bisa dibebenjokeun keukeuh hayang jajan. Teu bisa ngabibisani ari kitu teh mah da memang atuh lapareun meureun. Ti peuting keneh candahar nempok kitu Mang Dani teh teu tegaeun ngarasakeun ka dirina lamun budakna hayang jajan siga kumaha moal ngarti di bejaan mun teu boga duit. Yeuh Jang yeuh cilok teh Jang. Cek Mang Dani bari ngasiongkeun cilok 3 siki nu geus ditiir. Teu kudu Mang, eueuh duitna oge yeuh. Kajeun ceu. Gratis karunya tuh budak teh batan ceurik kan bae. Nuhun atuh Mang ari kutu teh mah heueuh. Anya ceu sami-sami karunya tuh. Saenggeus kitu mah jangpian cacamuilan ngadahar cilok. Kaciri pisan laparna. Ari emah jeung Ece rek kamarana atuh yeuh. Duka atuh Jang ieu puguh ge keur bingung emah teh. Ae ari emak ari Cooti jeung lainna teh anak emak lain eta. Enya Jang na kunaon kitu. Pan ayeuna mah aya di lembur pentas mak bogaeun imah di ditu. Ocah jeung Maici silireret kituna. Nu bener ieu teh Jang. Kontrak di ditu teh lain. Lain ngontrak mak, lain. Kesian imahna sorangan ta teh. Imah saha Sujang? Bogaeun imah ge henteu apan. Ari emak nya imahna tuh mak menang meuli. Meuli bogaeun duit di mana eta teh? Cenah mah menang milik mak. Waktu kuling ngoret di kebona Haji Anton cenah. Manggih batu horeng batu mahal teh mak. Laku puluhan juta dijualna. Nya terus we dibelikeun cenah kana imah kitu tah. Nu kasanyaho abi mah cek Mang Dani nyaritakeun naon nu geus dipika nyaho ku manehna. Abong cenah cek beja. Teu jadi heran namun caritana rada beda saeutik jeung kajadian nu sabenerna. Tah mak ayeuna mah mending ka ditu atuh geurah hayu batan kudu aprak-aprakan tepuguh mah karunya tuh budak mak da puguh atuh
Kagede cenah imah naoge mak hayu. Ma Ici ngahuleng memang rumasa salah manehna geus nyieun teu adil kanu jadi anak. Padahal lamun dipikir kurang kumaha bageurna otih ka dirina. Kitu deui ka adi-adina Badri oge nu jadi minantu sarua bageur. Can pernah sesentak atawa ngomong kasar dibandingkeun jeung minantuna. Si Kohar jauh pisan. Nyi hayu atuh nyi wangka teteh maneh. Era ma era ci make kudu era maneh teh ieu. Batan kudu kikieuan mah kawas musafir. Maneh ge ka ditu bageur ieu lanceuk maneh mah bageur. Duh, kumaha atuh nya mak, kumaha? Geus, mending ka ditu wae hayu. Hayu atuh, hayu. Anya ce bener, mending ge ka ditu atuh. Bener cek si mau ge yeuh, balageur keluargana ge eta mah. Duanana oge sarua bageur. Belah mana jang imahna eta teh? Di lembur pentas deket pesantren Al-Jiyadin mak. Minta anter we kasih bisumi we. Nu boga warung kopi di Cengkeh 5 geningan mak. Oh, nya apal mama. Nuhun atuh jang nya. Sami-sami mak. Sing salamet nyamanya. Saenggeus kitu mah beral bae tiluanana laleumpang. Dituturkeun paneuteup Mang Dani anu harita masih melong bari gode. Teka catur kumaha di jalan nu tiluan geus nepi ka tempat nu dituju nyaeta imah Badri jeung Nyi Otih. Sanggeus aruluk salam tiluana dititah asup ka jero. Tetela bageur Nyi Otih mah najan geus pernah geus puguh indung jeung adi sakitu jahat ka dirina. Tapi kadatangan teh dibagiakeun ku sikep nu darehdeh sarta pasemon nu marahmay. Teloba tatanya heula sanggeus dititah diuk nu anyar datang tuluy bae Nyi Otih. Cukah cikih nyuguhan sakabeh kadaharan nu aya. Kituna dikaluar-luarkeun ci susu haneut roti tawar diselean karesep indungna. Kueh bugis kabeuki adina jeung sabaraha kadaharan sajena nu geus namprak dina beja. Sok atuh gerak nyaneut heula ayeuna mah. Ke urang dalaharnya. Sakedap deui sanguna ge asak Ma Icih jeung Nyi Ocah teu nembalan kituna meh bareng. Duanana ujug-ujug wae ngagabrug ka Nyi Otih bari ting salegeruk nyeri. Hampura mak nyai, hampura. Ocah ge hampura ce. Hampura ieu. Nyi Otih ngusapan kana tonggong duaan cimatana ngalambere teu ka tahan. Tos atuh entos tekedah menta hampura ieu. Taya nu salah sok nyaraneut heula ayeuna mah ka ditu. Sanggeus kitu Ma Icih jeung Ocah ngalesotkeun langkulanana. Saterusna mah nyaraneut kueh-kueh nu geus disadiakeun Nyi Otih. Sajeroning nyaraneut Ma Icih nyaritakeun ngeunaan kunaon pangna manehna datang ka nyimah Nyi Otih. Ti mimiti diusir ku si Kohar nepi ka diusir deui ku Kang Dayat. Kabeh dicaritakeun taya nu
liwat. Atuh tos wae atuh ayeuna mah cicing di dieu wae nya. Lalaga ieu kabeneran aya kosong 2 kamar. Tuh di tukang cek Nyi Oti sarengse maicih carita tadi. Adenge kitu mah deui ngagabruk deui ka Nyi Oti carik paungku-ungku. Tetela bager Nyi Oti najan nya oge pernah dinyeri kuduaan angger wae manehna nyaah dedeh teboga rasa nyeri hate komo nenden rasa dendam. Sabot keur kitu Badri datang nempo aya Mitoha jeung adik beteungna nu keur careurik tuluy bae nanya panormana es tuning someah naker ceetik oge teu nembongkeun keheul atawa ambek. Ae geuning aya emak sareng Ocah tos lami emak di dieu. Lembe zongkap Ujang, lembe zongkap telang timang Dani tukang cilok ka dieu emak teh. Cek Mak Ici nembal bahasana jadi alus tur lemes ayeuna teu saperti biasa kasar jeung garihal basa nyarita ka Badri. Oh muhun mak muhun atos taruang teu acan kada taruang heula atuh. Cek Badri teu weleh lemes nyarita ka jalma nu geus puguh nyeri oge angger bager tuh loba tatanya naon deui alah kah dahar cenah nu ditanyakeun. Nya nya tos asa krupina mah sangu teh yu atuh urang dalahar heula ka ditu. Akhirna mah sanggeus sagala nebrak dina meja tuluy wae ngariung dalahar paronyo naker. Sanggeus rengse nyotih katut maici meresan pakaian nu dibawa dina gembolan diasup-asupkeun kana lomari nu memang aya di dinya rupa-rupa tiap imah nu dijual. Osok jeung eusi-eusina deui nu matak teu aneh lamun parabotna geus kumplit sagala aya. Ari Badri mah ngabaheuhai wae dina tapang leutik nu aya dina teras hareup. Pikirana jauh ku malayang hatena hariwang nungguan Nyimas Layung Sari anu teu mulang keneh bae rebuan pananya juljol. Kumaha nya lamun teu didinan kitu boa teu disatujuan boa kieu boa kitu duh kumaha nya mudah-mudahan wae atuh Nyimas Layung Sari didinan. Antuk nama hadap bae Badri kasarean. Ari nu di Arab-Arabna nyaeta Limas Layung Sari harita geus aya di nagara Nagi Nasetra harita tembong keur nyuuh di hareupeun indung bapa Nini Sawitri ngusapan kana buuk anakna pinuh ku kadeudeuh. Rupana mah geus rengse Nyimas Layung Sari ngabejakeun maksudna nyaritaan ngeunaan syarat-syarat nu kudu dicumponan. Mimitina mah teu nyatujuan kitu bae indung bapana tapi saenggeus Nyimas Layung Sari ngaherik tungtungna mah duanana teh ngelehan sabab nyahoeun lamun kahayang anakna teu diturut sok laju gering bae kanyaah ka buah hate. Anungan hiji-hijina ngajadikeun duanana teu weleh nyumponan kana pamenta anakna. Hatur nuhun Ibu Rama Nyimas Kalintang Bagja duanana teu ngawalon anggur ngusap-ngusapan sirahna. Upami kitu mah Nyimas pamit Ibu.
bade ngabujeng deui ka alam manusa. Kedap nyimas kedap. Urang sareng bae yeuh kadituna sareng ibu jeung bapak bade nyiapkeun heula sadaya kaperyogianana. Taya kumaha oge ieu teh pertikahan putri mahkota kerajaan. Piraku kedah kitu bae dilaksanakeunana salaku panganten hidup baris kudu diiring ku padayang katut prajurit di dieu nyimas layung sari pohara bungah nyata geuning kolotna teh ngarojong sapinuhna kana kahayang teu antaparah deui manehna ngagabrug terus ngarangkul ka indungna nyegrug ceurik ngabedahkeun cimata ka bagjaan. Sanggeus kitu teu kungsi lila diantarana didinya katembong puluhan prajurit jeung dayang nu lengkep pakaianana nu lalaki garandang awewena lalanjang marawa baki deusi emas inten jeung berlian nu pohara loba pon kitu deui nyimas layung sari geus make papakean nu alus jeung lengkep ayeuna mah didangdanan sapinuhna minangka putri karaton mahkota tina emas jeung inten ting karetip mapaes sirahna ngajadikeun mingkin keulis bae katempo sanggeus sagala rupa beral bae eta rombongan siluman mariang pikeun ngajugjug ka alam manusa. Tunda lalakon Nini Sawitri jeung balad-baladna anu rek nganteur nyimas layung sari urang kocapkeun ayeuna si Kohar salakina Ocah adi beteungna Badri disaprak ditinggalkeun ku pamajikanna kahirupanana jandi amburasut unggal poe saban peuting gawena mabok bae duit ladang ngajual imah maicih dihambur-hambur tepuguh dipake poya-poya jeung anak buahna sapopoe tara kariwat nginum arak whisky brandy vodka jeung minum inuman sejenna henteu cenah ari ciu jeung intisari teu beukieun lain eta wungkul tapi dibarengan oge jeung pesta sabu-sabu obat-obat terlarang. Saperti dina waktu harita katembong manehna keur kumpul ngariung jeung batur-baturna dina meja hareupeunana geus ngabarak botol-botol minuman cangkang suuk jeung cangkang beka salian ti lalaki mangrupakeun anak buahna aya babaraha urang awewe nu aya di dinya biasa ari kitu teh mah si Kohar sok nyewa awewe ublag pikeun maturan sabot ke pating curihil kitu jeung pating galakgak seserian ujug-ujug panto imah aya nu najong brak wae saharita panto rujad disusul pating torojolna babaraha urang lalaki marake jaket hideung nodolkeun pistol kanu aya di dinya angkat tangan jangan bergerak sing horeng nu datang polisi nu memang geus ngadodoho di tempat si Kohar jeung nu kabeh nu araya di dinya teu bisa kukumaha nurut bae karangkat leungeun satuluyna mah polisi nyokotan botol inuman lintingan ganja jeung sabaraha bungkus sabu pikeun barang bukti. Sanggeus kitu mah saterusna kabehanana digiring wae ka kantor polisi pikeun diproses nu salajengna.
Wanci sariak layung di imah Badri katembong ngariung ting cikikik nanggap jangpian nu haker harita ngadang dangak ngadengdek ngajaran baju anyar dangdak dengdek ngajaran baju anyar barang tadi cenah nyoti diantar ku nyocah balanja di pasar ngaborong pakaian tetela nyoti si ganu tekung si mere tekung si bere nyeri wae ku indung hatena ayana didinya es tuning dibagiakeun disenangkeun barang dahar ngeunah nggon nasare ngeunah sarta tawaleh di sing hareupan ku budi nu someah itu deui Badri tara nebongkeun paroman baketut hasem sabab manehna geus nyahoeun kumaha rasana di jambadudan ku nu boga imah nalika nyemah komo ieu teh numpang kasebutna bari dina kaayaan keur kesarusah kitu kangaranan jalma nuker sangsara hate babari pisan kasinggungna numatak Badri tawaleh someah bae kami tohana sabot keur kitu tembong nyimas layung sari jeung rombongan geus nepi kadinya nempo Badri nu harita keur nanggap jangpian laju indit ninggalkeun riungan ngoloyor ka dapur bari samemehna ngiceupan heula mere isyarat ka nyimas layung sari sangkan bisa nuturkeun kumaha nyimas kenging widi ti tuang rama sareng ibu kenging kakang hayu atuh urang saenggalna wae ka bumi mama hayu geulis mangga urang ayeuna bae ka dituna sanggeus kitu mah gancri gak Badri nyamperkeun ka Nyi Otih tuluy ditowel dibawa ka kamar Nyi ayeuna urang ka bumi mama itu gening Nyimas Layung Sari tos sumping oh mohon alhamdulillah atuh Kang kedapnya Nyai dangdos heula kitu nembalanana bobohan geus nyaho lalakon sabab Badri geus nyarita terus terang sakabeh nu aya teu aya nu di dinding kelir ari nu ngajidikeun manehna ngarojong ngidinan salaki pikeun kawin sabab ceuk pikirna iraha deui babakti kanu jadi salaki sabab manehna rumasa geus teu bisa ngawulaan sapinuhna kanu jadi salaki ayeuna pisan miharep karidoan ti salaki teu kacaritakeun di jalana harita Badri jeung Nyi Otih katut para siluman dipingpin ku Nyimas Layung Sari geus nepi sarta geus aya di hareupeun Mama Ilyas rada olohok duanana sabab aya indung bapa Nyimas Layung Sari geus aya dirinya horeng Nini Sawitri katut salakina ngahaja diangkir ku Mama Ilyas pikeun nyaksian pernikahan anakna akhirna mah sanggeus nyarita malapah gedang tuluy Mama Ilyas nitah Nyimas Layung Sari jeung Badri maju leuwih deukeut deui ka hareupeun nana upami tos tiasa dilaksanakeun nya pertingkahan teh yeuh bari kadua belah pihak tos kenging widi ti masing keluargi ayeuna mah urang laksanakeun wae syarat nu kahiji hidup Nyimas kedah lebet heula nya kana agama Islam ayeuna mah tuturkeun cariosan ama
Saenggeus kitu mah Mama Ilyas nuntun wae ngucapkeun 2 kalimat syahadat mangrupakeun syarat pikeun asup agama Islam. Najan kudu babaraha kali balikan akhirna mah rengse dilaksanakeun. Nyimas Layung Sari geus jadi mualaf jadi saurang awewe muslimah. Tah, syarat nu kahiji tos kacumponan. Syarat nu kadua tos disatujuan ibu sareng ramah hidup. Langsung nyareosna ka ama. Bari ngareret kituna kanini Sawitri. Jeung salakina ngomong kitu nu direret manggut bari mesem. Ayeuna mah urang laksanakeun wae akad nikahna nanging aya keneh ieu teh rukun nikah anu kirang. Ieu saksi ti pihak pameget ku kituna nyaoti bade dibuka mata batinna ku ama supados tiasa ningali ka makhluk gaib. Tiasa janten saksi nikahna caroge hidupnya sanggem nyai. Mangga mama Nyai mah numutkeun bae. Saenggeus kitu mah Mama Ilyas ngabuka batin Nyi Otih. Bray katempo ayeuna Nyi Otih ku sakabeh bangsa siluman nu aya di dinya. Kaasup Nyimas Layung Sari tetela geuning geulis calon maruna teh. Tapi teu panas atawa timburu nempo malah atoh nu aya. Iya kanggo maharna mama cek Badri nunda bungkusan nu dibawa menang nyokot tina lomari. Tah ayeuna mah geus lengkep nikah. Rukun nikah teh nu kalima, hiji panganten lalaki jeung awewe, 2 ijab kabul, 3 wali nikah, 4 saksi jeung nu kalimana nyaeta mahar atawa mas kawin. Tah ayeuna mah urang laksanakeun wae rukun anu sakuduna nyaeta ijab kabul, sok jang sasalaman sareng tuang rama. Saenggeus nuduaan sasalaman tuluy Mama Ilyas nungtun Nyimas Layung Sari pikeun ngocapkeun ijab kabul. Saenggeus dianggap sah ku para saksi tuluy Mama Ilyas nutup macakeun doa. Saenggeus acara dirapalan lengse mah tuluy bawaan dicekel ku padayang jeung prajurit dibikeun ka Badri. Basana teh pikeun hadiah ngabakalan Nyimas Layung Sari salila di alam manusia. Saterusna mah rombongan siluman aramitan pikeun marulang deui ka nagara Nagina Setra. Sataun ti harita Badri kasohor jadi jalma nu beunghar di lembur. Sawah upluk aplak di aya di unggal lembur. Kebon oge aya hektaran lain ti eta ternak sapi, hayam nagri domba jeung lauk. Oge geus teu kaitung matak loba pisan garawena maici. Masih keneh cicing nuturkeun Nyi Otih. Ocah oge dipanyagikeun imah pangyieunkeun imah nu teu jauh ti dinya. Nyi Odah jeung salakina cenah geus sasadu menta hampura wae ayeuna mah ngan si Kohar meureun jadi pangeusih pangberokan dina waktu nu teu sakedeung. Barang bukti narkoba kajadikeun diponis hukuman 10 tahun penjara. Badri diangkat derajatna ku Allah ku cara teu disangka-sangka bati tina kasobaran jeung katakwaan. Kiwari manehna geus pinanggih jeung kabagjaan.
hirup senang di baturan kedua pamajikan nu bager sadaya pakaya ku pamilik anjeunna najan syariat namah pamere ti siluman bedana tapi beda jalana menangkeun sakabeh dumasar kana cinta jeung welas asih lain tina ngipri atawa ngayakeun perjanjian nu haram geus tangtu midua ka Allah sebeunghar-beungharna hirup tina ngipri tangtu bakal dipenta seba isuk jaganing beto tina pribadi jadi dirina pribadi bakal jadi wadal nu pamungkasna tamatnya mohon carios wadal pamungkas tamat dugi ka dieu nya. Alhamdulillah mugia wae tiasa anu dicandaknya sasieun sabeunyereun dina ieu carios mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufiq.